nikmat anu dibikeun kana diri urang terus dialih dari nikmat ya Allah kabeh rek salat rek henteu dirijian ku Allah kabeh termasuk anjing dirijian ku Allah kumaha kutu rezekina di mana ya tidak sila urang geuting urang reungit rezekina di mana ya tidak kulit urang darah urang moal gaya demam berdarah makanya lamun jelema demam berdarah marak bawa ka uing dijampe uing anu cekak haji tadi dijampe Ustaz ieu anak demam berdarah kedengkeun jampe bismillahirrahmanirrahim turutan ieu jadi doa Bismillahirrahmanirrahim perut manarut jan manajan ngising kakarak serut kaburu hujan berlupat Insya Allah ijazah tuh mawak bedog setelah hadirin kaum muslimin rahimakumullah saha wae jelema anu poho kana peraturan peringatan di Allah Subhanahu wa taala tetap ku Allah mah bisnisna goal tanina hasil pamajikan loba imah mewah mobil parah sawah jelek kabeuli teu kapelakan imah jelek kabangun teu kalesian pamajikan loba teu katumpakan maka para jamaah kaum muslimin sadaya itu peringatan di Allah Subhanahu wa taala poho karena nikmati Allah bersujud ke Allah Subhanahu wa taala maka suatu ketika akhadnahum bakal dicanak Allah Subhanahu wa taala aitil azab siksa ti Allah maka sok aya aing mah baheula gagah usaha jadi bos ulah sifat ning ayeuna rokok harmoni Samsung rokona ge kabeuli tapi ayeuna mah ripuh eta jelema poho ka Allah kita nyokot sebagian kecil hartana tina 100.000 bikin kaya tim poho tetep ieu mah harta aing eta jelema ngaranna ujub an paling power kan dina hate jelema ujub ria takabur jahil kan yaya alias minal hikdi wal hasadi dina unek-unek sing sifatna bernal-bernil dina hate eta ngabahayakeun ka manusia maka urang mah tingkatan jelema bodoh jijing di masjid jadi ibadah pan hadis Rasul ngajelaskeun usisa ala taqwa hendak sina jelema takwa teh dalam di masjid jijing berarti jelema nu ka masjid eta lain takwa era komo kita balik sholat joget balik sholat dangdutan lain cek uing eta mah cek hadis jelema gel poho ka Allah kepada jamaah sadaya dicokot ku Allah ngan nalika urang hatta ida parihu bima utuh ketika senang ucap-ucap age-age ku perkara anu mesti dimiliki ku manehna bima utuh harta benda tahta wanita inuh dina manehna oh Allah Subhanahu wa taala akhadnahum batatan ditimbah ku penyakit Allah Subhanahu wa taala jantung ketaur mamih kaluas mana coba jamaah sadaya tidak sanggeusna kitu para jamaah kaum muslimin sadaya akhadnahum batatan ai di mana pasatan aya nu ngamanaan kaget aya nu ngamanaan sekaligus terserah masing-masing ngebogaan guru jamaah guru arti mah ngamanaan sekaligus alias kaget garisnya ngeye ngaget tip kaget kan mana para jamaah sadaya ulah nolong kumaha urang ka Allah diberi penyakit alhamdulillah bagian urang sebab penyakit itu bisa meredaskeun kana dosa urang sadaya ku sebab diberi gering tarima jamaah sadaya ku urang da bagian urang eta dosa urang dikurut ku penyakit nalika pae mual pati parah-parah teh malaikat mun karwan akhirna nyanggakeun urang moal rada kalem tidak sia ka dieu kasep gitu ya ai kana jelema anu teu boga amal teu kabawa ka imananana jamaah sadaya paena aduh gagah nanya iku
dikebah orang di nomor hijab mending lamun ngapung ke alam dunia bisa-bisa orang nyimpang orang karena lihat-lihat kuburan. Nah kemudian para jamaah kaum muslimin sadaya sekaligus kaget paidah umur risut sampai kangoronang cukup rokok sabatang saya kamulung buntu. Para jamaah kaum muslimin sadaya tina tadina boga sampai ka teu boga eta kaget ai urang mah teu boga tadi na biasa lagi teu boga tanu mata kana jiwa-jiwa pengusaha sing ade sing inget para jamaah sadaya ka fakir miskin sing inget ka masjid urang dieu Masjid Al Hidayah pasti salaman-salaman agreng Pak Nya masih sabar bawa uing pasti salama boleh pijakan uing sini payokan emang saya cekin pahasan dia bela jawab nah iya para jamaah kaum muslimin sadaya doakeun jelema-jelema anu baraleunghar tangan asing masih kasutkeun tangan anu baralageur jeung urang doakeun keluarga-keluarga urang sadayana nyaeta masing dihasilkeun maksudna Allah Subhanahu wa taala dina kalangan usahana. Mudah-mudahan bima isa duduryana masih dihasilkan ke Allah Subhanahu wa taala. Makana jamaah pengajian ini Mama Jayan malam Jumat sepi ayat dan riyadhah bismillah 12.000. Terpercaya tanyakeun 12.000 tergantung jelema kan. Lamun aya jelema na 30 urang atau dikurangan 2 putaran tasbih gitu. Kadang-kadang lamun jelema rada seureun nyaho sorangan jamaah pengajian rutin mas sewan terkadang keur pinu aya leuwih pinu kitu aya. Teu percaya datang nya kieu. Percaya mah. Mesti kakehan ge percaya. Percaya mah. Mangga tahu bulan selalu ada insyaallah standby. Saya mudah-mudahan para jamaah kaum muslimin sadaya mengenai waktu oge anu seueur kepentingan anak ngan pesan cek tadi nyaeta Bapak DKM format masih jadi figur masih jadi contoh ke urang saka masyarakat. Alhamdulillah masih kena seueur nyaeta PR di format sehingga bisa sering ke sekjen nyarios sehingga setiap kampung beda trik masyarakat itu orang kudu paham. Mudah-mudahan sadayana masih jadi ilmu sangat bermanfaat di dunia wal akhirah. Kun mal sofa wa mal qadar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun dina